Tuh, ibu ngamuk ke si Riva ngapa? Dah, Kan bisa pamuritin senal kok. masa senal unggul. Heeh, kayak nama. Sih, dah sebenarnya ini can percaya kasih Riva teh. Jadi masalah terpercaya nanya teh. Kudu nama ulah loba bohong lah kawewe mah. Aing can percaya ya sebenarnya si Riva teh. Kabogona sabriji tah. Heeh sih. Mudah-mudahan mah ulah loba gitu si Emeh kudu bisa mah si Emeh wungkul. Sih kudu nama ai bener-benernya kasih emeh mah. Sing bener, ami-ami mang ucup ge percayaeun tidak ai kitu wae mah. Mang ucupna ge sanghekeun ngadenan ge. Ya tuh, nu penting mah ulah ngebohong kawan. Bisa gitu, jeung kudu jujur. Musi ek naon? Ek sagala ngalakukeun oge ai jujur mah kan. Neunah. Teuing tah ayeuna urang can panggil si emeh. Emang can balik itu? Apa? Di sana wayah geus aya ulin. Tapi can nyamper. Ajaran tuh sampur kumana bisa can balik. Nah, jauh wegah, bawa motor deh. Coba lah. Atuh saranteuna kan ka babaturan kan kamari tas ngamuk. Teuing si emeh teh ayeuna geus balik acannya. Teuing tah. Biasana lamun pundung teh jarang balik si eta mah euy, Iya. teh. Atuh power mun teu balik mah kemana tuh? Nunggu di mana? Nah, eta. Jadi kamu ke mana nih? Mana? Enggus. Kemana? Jangan si Emeh. Bukan si Emeh tuh. Ante. Jadi kamu ke mana nih? Mana? Jangan si emeh juga nak. Jika nama heueuh. Iya lah, Sampai jangan yuk. yuk. Kala. Nengkas di mana? Kita nyasar. Nyasar? Si Ripana ka mana gitu? Di situ. Hah? Kamari teh ada gulung, loba ngabohong. Ngomong kumaha? Ngomongnya maris sendat gitu. Tapi kan maris lana mah nu batu. Lu saya balik yuk. Ulang tangan jalan mana? Capek, Yugi baju nu batu. Oh. Hei, bade ka mana? Beda ka Caca. Oh, nuhun. Kalau ban. Cari kela. Pasti marana. Biasa tas ameng. Ameng di mana? Biasa di situ. Jangan kata kuat. Iya doa ganti. Caca menuju naon? Menuju calik poin yang dah gitu ya batu. Iya badai nu naros. Saha? Bukan aya. Iya geus aya naros nih Ca. Ari mah santri teh kumaha sih gitu saji ge nu resep gitu. Kan ari mah kieu baraga jualan kene kita hayang jadi jalma bener gitu. Oh, bet hayu wae rame di ditu teh kitu seueur pengalaman aya mah santren teh. Aya lalakina tuh. Oh, banyak. Santri mah banyak.
gitu. Tidak bisa kumaha gitu. Kita ditanya alif-alifan gitu bisa. Aduh lah gitu pan. Ai ngaran lagi proses gitu mimitina kerong kete Al-Qur'an. Nya diajar heula. Diajar heula. Kumaha tuh da kewe heula pikir-pikir heula jadi hayang juga nu resep teh jadi santri teh alus soleh ke cirina gitu. Ih, resep banget menggeus aya acara-acara naon. Emang sok aya acara naon gitu? Rajaban Muharraman gitu. Ini sok aya hari santri. Hari santri. Tanggal tanggal sabaraha? 22 Oktober. Arek moal duit nu santri. Hayu ae teh pikir-pikirkeun heula. Da kieu baraga julan era nih. Ari mayana sabaraha sih, Cak? Ada bayar nama kanggo makan dulu. Tayana naon di entos. Ari makanna sabaraha kali? 3 kali sehari. 3 kali sehari sih duit. Emang gini ada kita? Santri. Sia hayang sih. Ih, rame ih. Kawita soalnya ya lamun nempokeun santri gitu cigina nu eta cig atuh ya lamun misalkan kawita sing meunang anu soleh gitu ta. Urang mah kan baraga jalan kene. Emang daekeun kitu ka urang nu baraga jalan gitu ta. Hayang teh anu bener-bener gitu jadi amih nuntun urang ya, Cak. Emang resep kitu ya da bisa kok alif-alifan gitu urang mah teu bisa. Apa diajar heula sagala Kudu ge. cenah cuk ajenganna teh. Ya gitu-gitu wae teu bisa cila. Aku agama Ada Islam. kita dia baheula teu bisa gitu, teu bisa alif-alif. Kan dituntut ku ajengan panaos gitu. Yang obat itu pikiranna heula. Hayang nya. Kumaha? Hayang we. Rame ih. Teu jauh dah. Ari pasantren di mana sih, Cak? Ada cakep di daerah Tasik. Oh, di daerah Tasik kene. Da bisi mahal euy. Henteu pan makan hungkul gitu. Teu naon deui da. Emang Bibi bener gitu? Erek? Desya, penasaran gitu tak kumaha rasana mas santren. Emang naon sih, Cak, alasana caca mas santren gitu lah? Yang jadi lebih baik we gitu. Yang mandiri. Mandiri kumaha maksudna, Cak? Nya mandi sendiri gitu ta. Jadi isukan teh jeung rumah tangga teh bisa gitu orang teh. Bisa kumaha? Jadi henteu teu dibantuan ku mama. Oh, gitu. kita ngejauh si orang tua kan ya? Iya, bener gitu. teh. Gak asa hayang gitu teh. Sok Mas santren. rame ih. Angat aya lagi sama santri. Emang di pesantren bisa bobogohan gitu? Ada kumaha ge tergantung jalmina gitu. Nih, sok teh asok ngadangu cenah. Kok aya ruangan, ruangan di dinya teh disekat kok, disekat di dia lalaki di dia awewe eta teh aya. Aya, pasti aya gitu. Mun bade ngawas disekat gitu. Pan aurat gitu. Kodut lamun misalkeun nya cenah salami di dinya teh mas santren geus lila heuh. Gue hayang hayang boga kabogo teh sok kadang dijodohkeun cenah ku ajenganana. Gitu. Terus sama misalkan dijodohkeun ge urang embung kumaha ya? Kumaha samun kumaha tah? Tah ieu kitu mah ulah nolak ka ajengan mah. Kudu bisi kudu betah. teh Nya tarimakeun we ta'aruf. Ta'arufnya Jadi perkenalan heula gitu. Engke deh bagi ka itu bagi ka hatean gitu. jadi bobogohanna kayak geus kawin gitu. Gitu. Jadi langsung kawin. Pa, Eka mana pa? Ya, bel. Yang si emang euy. Cobaan tuh ditonggo tuh. Tadi asa aya awewe duaan da katong. Katong. Kitu aya naon tuh, Pa? Jeung. Juga tuh. Jadi kieu. Kieu. Si emang teh kamari teh balik. Pijakan. Oh, serangan baik na. Heeh. Bari juga nu ambek gitu ka urang. Dan orang kerja yang si emang. Rendah hampura gitu kayak tanam. Berarti Eka si eme ayeuna. Heeh, dengan si emang. Cobaan atuh nya. Coba naona Bukan we aya si eme na ditonggo. di tongol di situ. Pada tadi aya barudak gitu. Bukan we si eme. Ah tuh. Mana Milo? Milo mah. Di dia we lah. Itu dia. Hah? Ayo tuh lah tiranya. Sok. Mana benar mau ke itu? Sok. Aing di heula da. Sok. Sing heula is. Sing anteng sok. Hah. Assalamualaikum. Salam. Mangga kalebat.
Jadi itu tuh. Bade aya periogi naon? Jadi kieu nya pada naroskeun si Emeh gitu ya. Manawi aya ka dieu teh nya. Teu ningali anda mah teu ninggalan emeh. Teteh bibi kumaha ningali anda tadi? Itu. Teu aya di dieu mah. Teh aya ka dieu. Teu aya. Eta mana tuh nya? Emang aya masalah naon gitu? Biasa masalah eta lah hubungan. Masalahnya? Hubungan. Hubungan kumaha itu? Ya, tuh. Kadah naon? Kan si Emeh teh nya ngomongkeun sendal cerita nama. Tapi kan warung ini teu aya itu tutup. Nah kan terus eta nya abi teh. Nanti nyendak rambut sendal nur rencangan. Nah aya teh eta warungna tutup ek mesergina. Jadi candak ya. Atuh teu kira-kira cenah. Atuh udah daripada nu leuweuh gitu. Mending nu aya candak. Tapi emehna nalimakeun. Itu sudah aya si eta na. Nu boga sendal. Saha? Terus sampe. Hei, Eka mana eta? Jangan Kang Ucup. Tuh di tonggo aya si Ripal, coba tanyakan ke si Ripal. Oh gitu. Hah? Nama tuh, yuk. Sirnaon. Kada aja awewe. Ya awewe. Enggak awewe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener-bener si Babangus. Kumaha? Si masih Emeh keur ieu. Naon? Kalau cing-cing awewe. Kan nya ieu nuju nanyakeun si Emeh. Tuh Kang Ucup mah keneangan si Emeh. Kemana si Emeh? Puguing keur di teangan. Mun yang neangan kalah ka nongkrong jeung awewe sia mah. Apa nih si itu tuh, si Kubil. Jadi Kak Uing. Ai tadi cina apa nih kita eta neangan tanyakeun keur ditonggo cina. Kita lagi nanyakeun lain lu ngariung. Atuh kira ku nanyakeun liwat leos we nya. Teu ngariung heula teh naon teu pamitan. Oh balik sia si Emeh bener. Oh balik. Gas ayo saudaraan. Nah itu. Ayo bukan, ayo Leng. Nama tuh? Yuk, Pak. Ih, jangan teh urusan kasopanan mananya teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cak, udah uiwenya atau santai? Oh, gimana tuh sok? Yuk, sering. Karinya di jalanan. Siap.